kieu karak balik ka imah. Akang bergadangnya. Nonton bola doang Nyai. Akang majikan can boga pamajikan bae, nonton bola nepi ka subuh. Ari resep mah kumaha Nyai? Atuh ulah nepi ka subuh nongtonna, pan tundulin. Cenah akang ngarek anu babaturan. Sore bae lah Nyai. Geus ulah sore-sore mending ayeuna geura indit ka ditu. Heeh lah Nyai. Jadikeun apena? Akang lamun akang diajakan gawe kudu daek. Oh. Assalamualaikum. Den. Nenek. Dikunci deui. Ah, aing. Tunduk-tunduk kayak aing nepungan babaturan. Dasar nasib. Eueuh deui. Biar aing teu gawe. Tunduk keneh bae aing. Eta si Ona keur naon? Ih, dia eta mah jiga keur nginum. Ih, heueuh jiga nama bener. Tutupkeun ku aing. Wah, bener ieu masih ono mabok. Ona. Sia mabok lain sih. Saya naon? Saya minuman ha? Ona. Sia maboknya. Wah, ieu mah kudu dibejakeun ku yang kasih Nyai. Nyai. Siakan sia tuh. Nyai. Siakan sia tuh kunaon tuh. Nyai. Kunaon si opa gegeruan ka aing? Tuh siakan sia tuh. Kunaon si akang? Mabok si Gana siakan sia tuh. Lah sia mah opa ngarang bae. Atuh tempok ku sia ka ditu. He opa, pugu si akang mah keur nanyakeun pagawean ka babaturana. Ih, terpercaya hayu, terpercaya mah. Siakan sia. Akang kunaon akang? Nyai. Akang. Nyai, siakan sia mah jiga nu mabok. He opa, si akang mah tara mabok. Kitu-kitu ge jelemana alim. Ah, aing mah terpercaya. Akang. Emang akang mabok? Nyai. Ona, sia mabok lain. Mabok kunaon apa? Tadi sia nginum terus sesoloyongan. Coba akang. Emang ieu cai naon? Jai mah cai mineral opa.
Ija heueuh. Ai tadi saya kunaon, ono mantos nginum ieu soloyongan. Emang tunduh, Pak. Tuh bener opa si akang mantap mabok. Si anak mingna si akang bae. Ampura Nyai, ampura.